Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Raisa. Nami abdi Nabila. Nami abdi Naila. Nami abdi Amel. Abdi sarerencangan ti kelompok hiji bade medangkeun hasil wawancara anu ditugaskeun dina jurnalistik. Nah, jalan bahan kue sarang plastik. Di mana tempatnya? Di bumi, Daerah mana? daerah Kebon Karya. Kumaha wae daganganna anu disajikeun. Oh, gitu. Dus snack, keresek, stropon, oke. Nah, galayo kalat ulang tahun. Salah yang sekolahnya nah. Seueur. Kena anu kena teh durang bojong teh entit pamungput teh euis seueur atuh kumaha. Anu teh teh ita sering mah tiap hari. Ibu dimulai usaha ieu Di tahun di tahun 2019. Kira-kira penghasilan sehari atau satu bulannya seberapa? Ayeuna mah nuju sehari teh paling 7 atau 7 juta. Atur nuhun sate acana dan kekalona. Cekap sakieu ti kelompok abdi nyuhunkeun dihapunten bilih aya lepat tina kata. Hatur nuhun sate acana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.